Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni najamu sannib anna hadza sa'nyana ieu perkara eta haluman tingkahna jalma wa ari itu man eta mutahakkikun anu nganyatakeun bima milpana bima komil pana bima komil pana kana makom pana wa huwa tah ari itu si man eta adamun ru'yatihi teu ningali na si man ghairu maulahu kalian pangeran itu si man. Ieu masih kene hikmah anu ka-37 session anu terakhir bet anu terakhir ieu teh martelakeun nyaeta makom panah. Hari anu disebutkeun makom panah teh nyaeta teu ningali ka salian ti Gusti Allah. Eta makom panah. Anna hadza haluman wa mutahakkikun bimaqamil fana wa huwa adamun ru'yatihi ghairu maulahu. Teu ningali kasalian ti Gusti Allah. Ieu hate urang. Relung hate urang di mana manggihan hiji perkara teu ningali lian Allah. Naonna atuh nu ayana katingali dina diri urang teh hate urang tertujuna kana kudrat sareng irodahna Allah Ta'ala. Bisa nagawe urang ieu teh dibisakeun ku Allah atawa eta teh damel Gusti Allah. Gitu.
Keur urang migawe hiji perkara ieu teh bisa dipigawe teh dibisakeun ku Gusti Allah. Lain urang anu bisa gawe tapi dibisakeun gawe dina perkara eta. Eta disebutna fana eta. Keur bisa urang, keur daek urang eta ngan wungkul aya kudrot sareng irodahna zat Allah. Keur daek didaekeun ku Allah, keur bisa dibisakeun ku Allah. Urang tadi tiasa ngalaksanakeun naon ibadah saum ti mimitina imsak dugikeun ka maghrib. Eta teh kuatna urang dikuatkeun ku Allah. Daekna urang ngalaksanakeun puasa didaekeun ku Allah. Nah, jadi relung hate urang kudu ningali kadinya. Tah lamun urang geus ningali ieu hate urang geus teu aya pagawean urang, geus teu aya bisa urang, geus teu aya daek urang, ngan wungkul aya teh kudrot sareng irodahna Allah Ta'ala, tah eta disebutna makom fana etanya. Tadi nama wujud diri urang teh atanapi aya ieu diri urang teh kulantaran ningali kana sifat kudrot sareng irodahna Allah teh, maka eta situasi kitu berarti katutup atawa leungit diri urang. Leungit diri urang. Eta teh anu sok dibahasakeun naon? Sok nu dibahasakeun la maujuda illallah. Henteu aya anu wujud kecuali Gusti Allah. Henteu aya anu aya kecuali Gusti Allah. Tah kitu. Eta perasaan anu berjalana, perasaan dina makompana teh. Kamari dina makompana dina naon? Dina darajat iman anu kasabariji makompana? Anu katilu awal nanya awal tah aripana anu kahiji mah dina naon anu kadua pana fil afal, pana fi sifat. Aya nu katilu mah eta teh pana kamil, pana ilfana gitu. Tah eta teh pertingkahan hate urang itu luar biasa. Urang dibere naon, dibere paham, dibere kanyaho ku Syekh Ibnu Athaillah. Darajat iman sabenerna mah ieu tinggal berkaca urang teh geus aya dina tingkatan iman nu mana kitu. Tah eta makompana jadi leungit makhluk ngan aya Allah hungkul kholiq kitu makompana. Wa huwa tahari Allah al ana ayeuna eta alaman netepan kana perkara alaihi anu tetep dina itu mah kana kabuktian kana ayana Allah gitu. Jadi ayana Allah ayeuna ieu kabuktian ayeuna urang keur naon kitu. Jadi lamun aya bahasa secara dohirul kalam nyebatkeun keur naonnya Allah ayeuna gitu nya sebenarnya. Jadi rada etanya eta, rada sensitif. Atuh tinggal ngajawab keur ngariungkeun urang ayeuna. Keur ngadiukeun urang ayeuna di majelis taklim. Keur ngahirupkeun urang ayeuna, keur nyehatkeun urang ayeuna. Tah eta kitu. Matakan ieu disebutna al ana alaman alaihi kana. Eta maksudna. Kudrot irodah Allah ayeuna di masing-masing makhluk indirojna. Matakan aya dalil af'al Allah indiroj di makhluk. Keur bisa lempang lain urang anu bisa lempang tapi dibisakeun lempang ku Allah Ta'ala. Tah berarti Allah Ta'ala teh damelna ngalempangkeun urang gitu. Urang ayeuna keur hirup ieu
Ayeuna urang keur sehat ya di alam dunia, ieu urang keur disehatkeun ku Allah taala. Matakan bahasana al-ana alaman alaihi kana. Ngarasana urang saperti anu terjadi ayeuna. Contoh dina lebahan urang atawa anu keur karandapan ku batur. Urang ayeuna ngariung ye di majelis ta'lim, ieu Allah nu ngersakakeunana. Atanapi batur nulian ti urang. Misalkan keur naon? Keur damel atanapi keur tadarus, eta Allah keur ngersakakeunna. Gitu. Jadi kaayaan ayeuna urang tiasa urang ningali ka Gusti Allah nuju kumaha Allah teh ayana. Keur naon ayeuna Allah kan bahasana keur naon ayeuna Allah teh nya keur ngairodah urang, keur ngahirupkeun urang, keur nguatkeun urang, keur naon bahasana ngabeuntakeun soca urang. Eta maknana. Jadi keur ngadiukeun urang di majelis ta'lim, tah eta tapak damel Allah. Ae tegasna annal amru saenyana perkara allazi anu hasola hasil itu ladi lidzalikal musyahidi ka itu anu musyahadah wa huwa tahari'a itu amru annal wujuda sanyana wujud al hakiki anu bangsa hakikat lahu eta tetep kagungan Gusti Allah subhanahu maha bersih zat Allah wa ta'ala sareng maha luhur zat Allah wa ghairuhu jeung ari lian Allah eta la wujuda henteu aya anu wujud lahu pikeun lian Allah. Jadi salian Allah eueuh gitu. Jadi kumaha atuh menafsirkeunna ieu hate kudu boga kayakinan salian Allah mah henteu wujud. Anapun ayeuna urang aya, urang diwujudkeun ku Allah. Janten Allah atuh nu kawasa mah gitu. Ayeuna permasalahan anu naon terjadi kana diri urang sing emut. Urang hate teh ulah sampai dugikeun ka fokus kana permasalahan eta sehingga urang mohokeun ieu hate naon ibadah ka Gusti Allah, taat ka Gusti Allah. Teu eling ka Gusti Allah dina akibatna urang aya permasalahan. Eta kitu. Sing emut permasalahan teh berarti termasuk kana makhluk. Eta teh wujud muqayyad, wujud anu diwujudkeun ku Allah taala. Berarti ieu hate di mana-mana papanggih jeung hiji persoalan, lain ieu hate fokus kana persoalanana bagian hatenya. Bagian hate ari natikoh mah mangga ari natikoh mah kudu dipikiran persoalan mah ya kudu dipikiran cukup ku akal natikoh tapi ai akal goriji mah ari hate mah kuduna fokus kana mana fokus ka anu ngagaduhan masalah gitu fokus ka anu ngagaduhan makhluk fokus ka anu ngayakeun makhluk berarti antukna kumaha atuh lain di mana-mana aya hiji permasalahan teh ulah sampai tepikeun jauh ti Allah. Gitu. Ulah sampai jauh. Urang ulah kalinglap kuno kitu. Urang ulah kapitnah kuno kitu. Heueuh da cenah ngomong mah gampang. Heueuh nya eta lamun misalna ieu perkara anu gampang, soalna ieu mah ukuran perkara hate. Lamun hate bisa ieu bisa fokus ka holik anu gaduh makhluk ieu hate teh awalna urang bersih heula matakan sing hati-hati dina naon dina barang tuang ieu halal apa henteu kitu terus dina barang minum ieu halal apa henteu
terus paningali natikoh urang, paningali mata kepala urang, ieu teh ditingalikeun kanu hal anu halal henteu kitu, sahingga henteu ngajadikeun titik hitam ieu dina hate urang. Bersih ieu hate urang. Pan aya syu'a teh ya, syu'aul basiro. Cumereletna ieu panon hate. Panon hate lain panon ieu. Panon hate. Ngan panon hate, tajemna panon hate. Tajamna eces jelasna ningali kana keagungan Allah teh awalna teh sok dibuka heula ku panon ieu panon mata kepala gitu. Berarti ieu mata kepala teh kudu diraksa, kudu dijaga tina paningal anu naon, anu diharamkeun ku Allah taala. Mata urang ieu, mata urang ningali apalagi bulan puasa mah nya. Apalagi bulan puasa mah kudu puasa lahir batinna. Batin urang puasa, lahirna oge puasa. Lahirna kumaha puasa? Mulutna puasa, matana urang puasa, terus kupingna oge urang puasa. Kuping puasa kumaha? Ulah ngadenge lain-lain, lamun lain dengekeunana. Ulah ningali ieu mata kepala urang lamun naon kana lain tingalieunana gitu. Ieu ulah saucap-ucapna lamun lain ucapkeunana. Tah lamun geus kitu ieu hate pasti aya syu'a. Aya cahaya, aya cacaang ya dina hate. Matakan timbulna darajat iman nu kahiji syu'aul. Timbul tina syu'aul basiro. Caangna ieu hate. Ningali kana permasalahan, dibulak-balik, dipikir, dibulak-balik gitunya. Dipikir, dibulak-balik ya permasalahan teh. Da permasalahan teh asalna ieu tadina eueuh, ayeuna jadi aya. Barang jeeunan berarti permasalahan teh. Saha nu nyieunna? Pokona mah sadayana perkara ge ti Allah gitu. Matakan la maujuda illallah henteu aya anu wujud kecuali Gusti Allah. La fa'ila illallah henteu aya anu berbuat kecuali Gusti Allah. Berarti ieu hate fokusna lain kana makhlukna, ieu hate lain kana agyar, tapi hate ka Allahna anu ngagaduhan mah makhluk. Kadituna aya wajibat, jaizat, mustahilat gitu. Wajibat naon? Allah wujud, salian ti Allah henteu kitu bahasana. Wujud kidam teh aya mimitina, berarti salian Allah teh aya mimitina. Eta kitu. Jadi mustahil nama aya di makhluk. Bako wujud kidam bako. Bako teh naon? Langgeng. Berarti salian ti Allah henteu langgeng gitu. Peuting moal langgeng terus peuting, isukan ge pasti aya. Beurang gitu. Permasalahan berarti ya termasukna permasalahan anu aya di urang. Arek naon bae permasalahan nama, arek naon bae anak pon dina naon dina perkara maisah atanapi mata pencaharian. Dina persoalan hidup, dina persoalan rumah tangga, dina persoalan naon bae berarti eta teh makhluk, ngaran-ngaran makhluk henteu naon teu langgeng, berarti pasti eta teh aya tungtungna. Lamun hate geus ma'rifat mah geus wauh mah geus nyaho ka Gusti Allah mah bakalan bisa mikir di dinya. Jadi henteu matak ngaganggu ieu hate kana balik ka Gusti Allah. Sumawana dina ibadah-ibadah anu secara bangsa dohiriyah, rek salatna, arek puasana kitu, arek salat sunnahna, arek zikirna, arek wiridna henteu kaganggu ku ayana hiji perkara anu karandapan kana diri urang. Itu kuduna mah kan mujahadah eta teh disebutna mujahadah. Mujahadah teh berjuang atanapi merangan anu aya dina diri urang. Kitu tah. Katakan gunakeun hasil tina ngaji teh kudu aya. Tapi dah memang heueuh nya. Urang lamun misalkan saeutik-saeutik teu diberesan mah da ieu mah perkara keur dina ngaji, apalagi ngaji dina bab hate. Ukuran mah ieu bab hate sok tagiwurna mah kitu. Sebenarna mah timbulna keyakinan urang ka Gusti Allah teh lamun hatena naon teu katauhidan teu digarap, mang we ragu we ka Gusti Allah. Eta
Tahnya salian ti Allah henteu wujud. Di dia disebatkeun wujud anu sajati nama, wujud anu asli naon perkara atanapi zat anu aya mangan wungkul Allah gitu. Eta matakan disebutna wujud hakiki. Wujud hakiki, wujud sajati, wujud sanyanyana. Adapun salian ti Allah mah eta mah lain wujud. Eta sadayana wujudna wujud imitasi. Ngaran-ngaran wujud imitasi berarti katingali nama wujud tapi sanyana mah henteu wujud. Baliat sabenerna mah henteu wujud gitu kan bahasana. Tapi katingali karasa ibaliat teh pilara teh wujud aya. Tapi lamun ieu hate ieu geus nyaho geus maripat ka Gusti Allah dianggap teu aya we dengan aya Allahu hungkul gitu. Mantakan insyaallah coba ya urang belajar. Soalnya memang ukuran waktu mah teu bisa dikodoan. Maaf. Ukuran secara ibadah dohiriyah tiasa dikodoan, tiasa. Misal ayeuna tadi orang gara-gara gering teu bisa puasa dina bulan anu dina sasi Ramadan, misalkan tadi teh hari ke-18 nya. Poe ke-18 tadi orang misalkan teu tiasa puasa, teu tiasa saum kulantaran orang aya halangan atanapi uzur. Tah eta teh bisa dikodoan engke santos Sawal, santos sasi Ramadan. Tah eta bisa kodo, tapi ukuran waktu teu bisa dikodoan. Aya anu disebut naon? Hak waktu. Kumaha teu bisa dikodoanana? Contoh kieu, ukuran dina keur urang baliat, ukuran keur dina urang pilara, ukuran keur dina waktu urang meunang baliat, meunang sedih. Hal-hal anu teu henteu sapagodos jeung hate urang. Tahu hak waktu eta hak naon tah? Hak berarti sobar. Sok coba. Eta teh sedengkeun wajib eta teh. Lamun keur dina pas perkara baliat kudu wajib sobar. Liwat we tina baliat urang misalkan menang nikmat. Kitu nya. Arek ngodoan sobar anu kamari karena kulantaran kamari manggihan baliat henteu sobar dikodoan ayeuna kulantaran urang menang nikmat. Teu bisa kitu. Jadi sing horeng naon hak waktu mah terus berjalan. Dina keur kaayaan baliat kudu sobar, dina kaayaan nikmat kudu syukur, dina keur kaayaan naon ibadah kudu suhudul minah, keur dina kaayaan urang keur dina maksiat kudu tobat. Eta opat perkara eta teu bisa dikodoan. Gitu. Pan eta disebutna naon hak waktu teh. Waktu eta. Wacina meureunana kieu urang aya nama rugi ieu. Tapi keur dina pas saah rugi urang teu sobar. Terus urang isukna untung, arek ngodoan sobar anu kamari geus dina kaayaan untung. Keur dina kaayaan untung mah lain sobar deui. Keur dina kaayaan untung mah nyaeta urang kudu geus lain sobar gitu. Matakan eta teu bisa dikodoan kos kitu. Sugan misalkan ieu keur dina kaayaan urang maksiat, urang henteu tobat. Terus dina keur ibadah, arek keur dina ibadah ye urang arek ngodoan kamari maksiat henteu kamari maksiat ayeuna tobatna urang keur dina kaayaan taat. Keur dina kaayaan taat mah lain waktuna tobat, tapi waktuna suhudul min. Kitu maksudna teh. Jadi di mana-mana urang naon ditakdirkeun ku Allah taala eta timbul tina naon tina hawa nafsu urang dingalaksanakeun urang maksiat, buru-buru urang tobat. Da memang hak waktu eta dina perkara eta keur kaayaan urang maksiat, hak waktuna nyaeta kudu tobat. Gitu. Keur dina kaayaan untung waktu pas dina untung teh eta teh urang teh kudu naon? Kudu syukur. Teu bisa sugan ngodoan kamari sobar, henteu teu bisa. Matakan waktu terus berjalan.
rugi ternyata lamun urang geus paham dina opat takdir eta, lamun opat takdir eta kaliwatan ku urang. Ari urang asalna teu ngaji mah kana teu nyaho teh asa bener we harita teh kamari misalkan orang kerugi urang teu sobar gitu nya. Terus ayeuna urang untung, urang teu syukur. Terus misalkan urang ngalaksanakeun maksiat terus henteu tobat. Terus urang keur dina kaayaan urang naon ibadah henteu suhudul minah. Opat waktu eta hak waktu eta teh ulah salah. Hak waktu eta urang kudu naon? Kudu ngalaksanakeun. Teu bisa dikodohan. Beda jeung naon jeung naon ibadah-ibadah secara syar'i mah. Ieu mah ukuranna babaha teh ieu. Matakan disebutna disebutna pangkatna ibadah dina hate mah nyaeta naon? Ubudiyah. Gitu. Sir mau tos ubudah. Jadi ukuran peribadahan dina syariat disebutna ibadah, dina ukuran dina tasawuf, ukuran dina hate berarti ubudiyah, ukuran dina sir ubudah. Nah kitunya. Jadi memang eta hak waktu eta. Sing horengnya asa urang asa bener we kitunya. Urang misalkan urang menang naon hiji kajadian anu teu akur jeung kahayang urang. Terus urang teh ngarasula, eta teh dosa luar biasa. Dosa luar biasa eta teh. Da waktu pas hak waktu pas harita teh naon kuduna sobar gitu. Matakan kan ukuran takdir mah arek urang ngarasula, arek urang sobar, tetep ngaliwat eta takdir mah. Katangtuan Allah mah tetep aya. Katangtuan Allah tetep datang. Kedina kaayaan urang rugi tadi misalkan tetep eta teh di naon teh urang teh disogrogkeun dua pertingkahan. Apakah urang sobar, apakah urang ngarasula. Eta mah tinggal pilih ngan eta sobar jeung ngarasula teu matak nahan kana takdir, teu matak nolak kana takdir, tetep takdir mah terjadi. Kedina kaayaan rugi misalkan urang sobar tetep eta teh rugi teh terjadi. Terus kerkayaan rugi oge urang ngarasula tetep eta teh terjadi, eta teh takdir naon rugi teh. Ngan bedana keur dina kaayaan rugi lamun urang sobar diganjar, lamun keur kaayaan urang rugi urang ngarasula tah eta disiksa jadikeun dosa. Jadi tinggal pilih we eta gitu. Jadi sing emut opat waktu ieu kudu ku urang naon? Ku urang dijalankeun hak waktu. Hiji lamun keur dina baliat urang kudu sobar, kadua lamun misalkan keur aya dina nikmat urang kudu syukur, katilu lamun keur urang dina kaayaan taat kudu suhudul minah, kaopat lamun dina kaayaan urang maksiat buru-buru tobat. Eta hak waktu teu bisa dikodohan. Kitu nya, teu bisa dikodohan. Jadi salian ti Allah henteu wujud. Eta sadayana wujud imitasi. Tiasa disebat wujud idopi, wujud aridi, mun kitu nya. Geus diajar mah alifat am. Dina tauhid asma aya wujud dorpiyah, aya wujud ariyah, eta aya sapertos kitu. Aya wujud tabaiyah. Eta tah sadayana eta wujud imitasi. Wujud imitasi. Berarti ngaran wujud imitasi, lah sanes wujud tapi bayangan hungkul soalna engke ge teu aya deui kitu. Sami saperti kaayaan urang, rek dina untungna, rek dina rugina. Eta sadayana eta wujud imitasi, da anu wujud hakiki mah, wujud anu asli mah ngan wungkul Gusti Allah. Tah eta kudu dijadikeun naon? Dijadikeun keyakinan pikeun urang. Da anu ngagaduhan wujud sajati mah ngan wungkul Allah taala. Teras wa ari itu wujud hakiki al wasfu sifat al mutahaqqaqu anu nyata lahu di Allah taala.
Subhanahu maha bersih zat Allah fil waqi'i dina buktina. Jadi sadayana makhluk mah sanes wujud sanyana. Muah makhluk berarti anu diciptakeun ku Khaliq eta makhluk. Naon wae nu mungkin wujud pokona makhluk eta. Da keuna kuruksa eta mah majaji hukumna kitu. Asalna eueuh aya keur aya leutik heula terus naik kana anak-anak, naik kana dewasa, naik deui kana kolot, kaditu eueuh maot. Eta majaji. Majaji hukumna keuna kuruksak keuna ku eueuh, beurang majaji eta da engke ge beurang eueuh diganti ku peuting. Peuting oge majaji da engke bakalan ruksak bakalan eueuh diganti deui ku beurang. Urang oge rugi sabenerna mah rugi eta teh majaji da engke ge menang untung kitu. Urang teh sehat dan sehat teh teh moal abadi. Aya urang oge pasti geuringna. Intina jadikeun keyakinan sakabeh perkara, sakabeh makhluk eta hukumna majaji. Nu hakiki mah ngan wungkul zat Allah Subhanahu wa taala. Matakan hate supaya naon supaya henteu tatagenan kanu majaji. Hate teh pantesna pasna kudu tatagenanana umangkeuna ka zat anu hakiki. Wadamu idroki zalika jeung ari henteu manggihanana itu wujud hakiki lahu di Allah qabla zalika samemehna hasilna itu musyahadah eta innama huwa tatapina itu adamu idrok eta liwujubil hijabi karena ayana hahalang. Tuh lamun ieu hate teu ningali kana kaagungan Allah, hate teu ngayakinkeun bahwa Allah teh wujudna wujud hakiki anu sanyanyana aya, ieu hate lamun teu ngakukeun kitu berarti ieu hate keur kahijab, ieu hate keur kahalangan, ieu hate keur mahjubun fi qalbi andatihi ta'ala. Poek ieu panon hate kana awasna ningal kana sajatina berbuat. Jadi kitunya. Berarti eta teh teu musyahadah. Jadi modalna ieu hate ningali, modalna ieu hate supaya henteu kahijab berarti kudu musyahadah, tapi modalna musyahadah diawali heula ku mujahadah. Pertimbangkeun ieu hate. Berjuang merangan hawa nafsu dina hate. Atawa geuning ieu can karasa ieu kana kaagungan Allah taala teh can karasa naon sababna? Sabab dina perkara urang meunang rezeki teu ieu teh hate henteu nyaksi kana kaagungan Allah. Keur dina kaayaan urang misalkan meunang nikmat carik. Mangga carik gitu mah. Mangga dicari kin tos aing. Kerkayaan dina perkara urang misalkan menang naon bahasana ieu hate henteu ningali kana kaagungan Allah berarti ieu hate aya hahalang. Aya hahalang. Hahalangna naon? Hahalang urang ku hate ningali kana makhluk. Kan bahasana kitu. Ningali makhluk. Ieu urang kahirupan teu ngarasa dihirupkeun ku Gusti Allah. Keur bisa urang teu ngarasa dibisakeun ku Gusti Allah. Keur daek urang teu ngarasa didaekeun ku Gusti Allah, geuning teu karasa. Misal lamun teu karasa kitu, geuning teu kapanggih ieu kana kanaon kaagungan Allah teh sing horeng berarti ieu hate mahjub. Ieu hate kahalangan. Eta berarti hate urang kahijab, hate keur kahalangan atawa dihalangan ku naon ku makhluk. Lain Allah nu mahjub sing kadeh, lain Allah anu kahalangan, tapi ieu hate urang kahalangan ku makhluk. Sugan misalkan Allah mah pan teu ngagaduhan, Allah mah teu ngagaduhan sifat sugan aya namina Allah al-mahjub pan henteu nya. Henteu, tetep anu mahjub mah urang, mahjub mah manusia, da Allah mah wajib
ngagaduhan ad-dohiru nya. Allah asma ad-dohiru naon anu dohir Allah tah. Berarti jalma anu ieu mah anu naon anu kahalangan. Jalma anu kreatif masa benana mah kulantaran ngaji ieu hate bisa ieu hate teh bisa ningali kana keagungan Allah. Bisa ieu hate misalkan jadi tegelisah kana ningali kana keagungan Allah. Papanggih jeung makhluk dengan ngahalangan we misalkan kana ningali na ka Gusti Allah. Tah jalma anu sok daek mujahadah mah anu sok daek ngaji mah anu tadina jadi hahalang makhluk teh dimanfaatkeun jadi gerbang jadi jalan balik ka Allah taala. Tadina mah hate ningali pepelakan tingali permasalahan jadi hahalang teh mahalang ningalina ka Allah taala kusabab tos ngaji jadi ningali lamun keur urang teh misalkan keur diuntungkeun ku Allah ningali hate dina kaayaan rugi ya misalkan rugi teh ieu teh ujian ti Allah tujuan sina naik pangkat naon sih ayah seperti ade bapak kunaon teh itu orang kali kabuna bisa ayah nuju ngaos kitu nya hah nuju ngaos teh tiasa ngaos mohon neme eta soalna neme taram metalan mohon punten kitu nya ya mohon mangga mohon tah misalkan nih hate urang hate kan sok seringnya hate urang poek teh misalkan keur dina keur kaayaan rugi hate lamun urang poek sagala-galana kan jadi mengaruhan kan nya mengaruhan dina aktivitas ke kadang-kadang aktivitas ke teu konsentrasi lamun hate poek mah ku karandapan karugian misalkan tah lamun misalkan anu hate anu caang mah teu matak mangaruhan kana naon karana ieu hate ningali kana keagungan Allah. Oh ieu teh hate teh bisa maca dina kajadian keur aing rugi teh ieu Allah nuju nguji dina perkara rugi bahasana kitu. Tah ku jalma anu sok ngaji mah kitu. Sok dijadikeun naon pilumpangan ka Allah taala. Jadi kreatif hirupna kan bahasana kreatif. Sampah oge lamun misalkan digunakeunana anu kreatif mah repot lamun teu kreatif misalkan dina ukuran penumpukan sampah taruhlah nu kertas-kertas atau napi barang-barang anu henteu naon anu teu dianggo deui tapi lamun anu ku kreatif mah bisa didaur ulang pan kitunya bisa didaur ulang bisa dijadikeun hiasan naon bae tah eta disebutna kreatif atanapi anu ngaji teh kitu ukuran habang sahate mah pikeun anu ngaji oh ieu dina perkara rugi teh ieu teh rugi teh ditakdirkeun ku Allah taala sehingga Allah taala memberikan pesan aya naon ieu dina rugi teh tah eta bisa mangihkeun naon ma'anil ghaibiyahna perkara makna dina sajroning urang pas dina rugi eta kitu tahnya nalika urang tos belajar dina ilmu tauhid singkat kudu dilarapkeun naon-naon anu tos dipanggihkeun ku urang teh gitu kudu dinyatakeun kitu sing supaya naon supaya karasa soalna lamun misalkan geus naon hate entos ngarasa sagala perkara ti Allah taala mungkin kadituna bakal timbul rumasa gitu rumasa urang teu daya teu upaya rumasa urang teu aya kakuatan iwal ti kakuatan Gusti Allah.
Fakuluhu mangka dauhan musannif wa huwa al-ana tah ari eta lapad al-ana eta aya tegesna inda musyahadati hadas saliki dina nalika musyahadahna ieu si salik lahu ka Allah taala ala hadzal wasfi netepan kana ieu sifatan alama netepan kana perkara alama alaihi kana lapadna alama alaihi kana aya huwa tegesna ari Allah mutasifu anu kasipatan bihi kana itu emma fil waqi'i dina buktina wa qabla idraki hadal musyahidi lahu lapad qabla idraki hadal musyahidi lahu lakin adamu idrakihi tatapina ari henteu manggihanana itu si iman zalika kana itu wujud hakiki eta innama huwa tatapina adamu idrak eta lil hijabi karena ayana hahalang alqaimi anu tumatap bihi di itu si iman tuh lamun ieu hate teu wusul wae ka Allah taala dina perkara naon bae ieu berarti ieu hate aya hahalang ieu hate masih keneh kahijab ka naon masih keneh poe matakan kasimpulanana pikeun anu berkomunikasi batin bahasana kitunya berkomunikasi batin jalma anu suluk kanggo wusul ka Allah teh kamari ayat 3 hiji su'aul basiroh anu kadua ainul basiroh anu katilu hakul basiroh hiji iman ilmul yakin dua iman ainul yakin tilu iman hakul yakin gitu iman ilmu yakin jadi nimbulkan muraqabah rasa deket nya rasa deket ka Gusti Allah ngaran-ngaran rasa deket berarti hate geus ngarasa ieu deket jeung Gusti Allah kadituna urang hati-hati dina perkara dina ibadah ritual ibadah sosial eta nimbulkeun muraqabah terus ainul basiroh atanapi iman ainul yakin eta nimbulkeun naon nimbulkeun dina hate dina makompana teh ngeuweuhkeun makhluk ngan aya Allah hungkul katingali makhluk mah tapi ieu makhluk henteu ngajadikeun naon teu ngajadikeun halang pikeun hate ningalina kana keagungan Gusti Allah eta ainul basiroh timbulna kumaha tafwid pasrah ka Gusti Allah tawakal ka Gusti Allah jeung sumerah we ka Gusti Allah ieu hate makin kuat keyakinanana sagala perkara ti Allah taala insyaallah da yakin Allah mah moal ngadoreksakeun ahlina da Allah mah naon Allah mah Ar-Rahman sareng Ar-Rahim welas asih Allah mah ka papada makhlukna kasadayana makhlukna Allah welas asih jadi yakin ieu hate lamun urang tos caket ka Gusti Allah teras deui urang tos janten ka kasih Gusti Allah yakin ieu urang salamat dunya jeung akhiratna anu katilu hakul basiroh nyaeta iman hakul yakin eta iman hakul yakin ayat 3 tahap hiji nyaeta kamari naon tingkatan arifin dua tingkatan majdubin tilu tingkatan muqarrabin gitunya jadi aya makom jam'u aya makom jam'il jam'u terus aya makom parku badal jam'u kitu nya ta eta teh 3 tahap teh 3 tahap eta 3 tahap eta kudu ngajadikeun tetekon pikeun urang pikeun jadi jantenkeun indikator di mana-mana urang ngalaksanakeun ibadah baik ibadah keur dina mahdoh ngajalankeun salat ngajalankeun puasa ngajalankeun zakat ngajalankeun munggah haji tah eta ibadah mahdoh disebutna tah jalankeun eta tingkatan keimanan eta supaya ieu teh naon urang tiasa wusul ka Gusti Allah da syaratna wusul kudu naon kudu tingkatan ieu iman heula kitu terus ibadah goer mahdoh dina salian ibadah-ibadah ritual dina di luar salat dina sosial urang dina keur dina pagawean keur urang keur dina misalkan di sakola atanapi keur di mana bae salian ti ibadah anu naon anu tos ditentukeun saperti salat urang di luar salat oge ieu hate teh kudu leumpang ka Gusti Allah melalui tingkatan-tingkatan tadi
apakah hate tajali amal, hate tajali asma sifat, atau napi hate tajali nurdat gitunya. Jadi matakan aya indikatorna. Insya Allah misalkan ieu hate urang lamun tertuju kana keagungan Allah mah yakin ieu hate urang salamet, hate urang bakalan dipikari ku Allah taala. Ieu hate bakalan caang henteu matak jadi naon, teu matak jadi hijab makhluk halang makhluk teu matak jadi halang kana ningalna kana keagungan Allah taala. Mudah-mudahan ieu dina dengan ieu 10 malam terakhir dina sasi Ramadan, mudah-mudahan urang ku Allah taala sing ditingkatkeun keimanan katauhidan urang ka Allah Subhanahu wa taala sehingga urang dikersakeun ibadah urang usul ka Allah taala sehingga urang ngajantenkeun wasilah urang salamatna dunia sareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyuhunkeun hapunten bilih aya kalepatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina sholli wa sallim daiman ala Ahmada sholli wa sallim daiman ala Ahmada wa salimna minal afati wal balwa wa salimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalamet abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba Allahumma shalli wa sallim